Hiji mangsa aya maung keur mah geus kolot katambah gering, ngalungsar handapeun tangkal kai bari gegerungan. Sato-sato nu kungsi meunang ka nyeri ti manehna ngarumpul ngariung di hareup maung nu keur gegerungan tea. Ceuk munding, ah sia mah make gegerungan rek nyambat ka saha, moal aya nu nyaaheun ka sia mah sato jahat. Munding ngomongna kitu bari ngagadil maung nu keur gegerungan. Nempo kalakuan munding kitu sakabeh sato nu harita aya di dinya sareuri akei-akeyan. Kabeh sato nu aya di dinya ngaheureuikeun maung nu keur sakarat. Kajaba sakadang kuda nempo sato-sato sejen galumbira teh manehna mah ukur gogodeg. Ceuk domba, kunaon sakadang kuda kalah kah gogodeg kitu, lain tejeh tah si belang teh ku sampean, lain baheula si belo ditekuk tambal kuda. Kaula mah lain teu ngewa kana kalakuan si maung teh, ngan waktu ieu kaayaanapan keur gering parna, manehna teh keur sakarat sakedeung deui oge paeh kuduna mah sato anu keur sakarat teh ulah diheureuikeun kitu. Tah pesan nu nembe dibacakeun teh nyaeta, jadi jalma ulah sok nganyeri ka batur jiga sakadang macan, ulah oge ngabales kalakuan jahat nu kalakuan jahat jiga sakadang munding, sabab sagala kalakuan mah oge pasti aya babalesna jeung ulah ngan ukur wani kanu lemah hungkul.